apa urul wudhu nya tak adiguna nupa hijina naon ni niat kaduana naon goslul wajib. Nah, jadi goslul wajib teh naon? Mubah musa. Mubah ari mubah kumaha? Ai mubah cik nanyakeun. Lamun ayeuna kumah ayeuna eta katel di kumaha? Nah, dicurukeun teu ayeuna candi naon? Nah, candi kosong-kosong. Nah, geus ku. Muncen anu marentah dek pamumahkeun katel terus naon? Kosongkan. Nah, baru ai kumah unggul mah geus we ditunya kucuran ucap cai itu, tapi kumah cing bersih kosongkan gitu. Nah, beda pada tadi. Nah, ayeuna we urang dina abdas teh goslul wajhi berarti ngumbah. Ari ngumbah jeung masuk beda. Jadi dina abdas teh tah lamun ayeuna urang nyiuk cai jeung secara global. Tah si cai teh disiuk ku urang, didinya urang camprak naon? Camprak iya. Ya begitu ayeuna nyiuk cai teh can wae turokal hadasil askori dacan. Tangan begitu eta si cai mugi kana taat didinya prak naon ngawitan niat. Nah, jasa eta si cai teh urang disiuk teras begitu mugi kana taat didinya urang nawae turok al hadasil asgori fardhillahi taala. Teu kenging di naon disusul ku panangan kenging. Nah, eta si cai teh kucurkeun we. Nah, kucurkeun nyaeta ala tobaqoti. Jadi netepan kana topean teh eta cai ngusur. Jadi tekenging dibatas ku panangan digusur-gusur kieu. Tekenging. Tapi lamun anu teu berilmu kadang-kadang nabas teh siuk cai gusur-gusur kieu. Teh eta mah sanes gosur. Tapi masku namina ari gosur mah nyaeta. Jadi si cai teh nyuruh ku watakna eta cai. Tekenging di mana? Nah, mun panangan dikitukeun tekenging dikitu-kitu nya diusap-usap tekenging. Nah, eta jadi goslu jeung masuk eta. Tah kitu. Nah, jadi eta teh naon? Deui iwati urang teh kedah ngaji, kedah tolabul ilmi.